Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi Indonesia anu dipika hormat. Wilujeng tepang sareng abdi Argi Fayanza Yustriano di kelas 11.5. Dina kesempatan ieu sim kuring bade nyangking warta anu keur kasohorna di halayak ramai. Kira-kira warta-warta naon wae sih anu diperbincangkeun ku publik teh? Hayu urang saksikeun. Dina warta kahijinya eta Timor Leste ikut demo gara-gara DPR. Leuwih ti 1000 jalma warga Timor Leste ikut ngayakeun aksi demonstrasi gede-gedean dina 15 September 2025. Rencana pemerintah meuli mobil dinas anyar jeung anggota puluhan ribu jalma ngayakeun aksi unjuk rasa gede-gede di dekat gedung Parlemen Nasional di ibu kota diri. Pikeun nolak rencana pemeseran mobil anyar ke 65 anggota parlemen. Rencana pemeseran anu geus disatujuan ti tahun kamari eta jadi titik seuneu anyar di Timor Leste. Di tengah kaayaan rakyatna anu loba keneh hirup di handapan garis kamiskinan nurutkeun Bank Dunia. Dina warta kadua nyaeta aya penjelasan ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation tentang terkait klaim warga soal sengketa lahan di sirkuit Mandalika anu jadi perbincangan publik. Warga ngeklaim soal sengketa lahan di sirkuit Mandalika. Pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika mere respon karena klaim sengketa lahan di sirkuit Mandalika. Pasca di lahan sabudeureun tikungan salapan dina rilisanana ngeklaim kepemilikan lahan. ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation nyebutkeun yen posisi kepemilikan lahan eta henteu saperti anu dikendalkeun ku saorang warga ngaran Siba wae anu ngaku boga lahan eta. Kami tegaskeun bahwa lahan eta ngarupakeun bagian tina lahan HPL ITDC nomor 7 hiji 73 sareng 116 anu sah jeung statusna clear and clear dilansir tina Yudhistira Setiawan Senin 14 Februari. Dina warta katilu ieu aya saurang pengacara anu ngabongkar fakta-fakta kamatianana seorang diplomat muda anu ngaranna Arya Danu anu ngabantah soal kematian. Pengaduan kami nih terhadap hal-hal apa saja yang kami anggap belum optimal, yang demi kemanusiaan tadi dan demi keadilan dan kepastian hukum wajib ditindaklanjuti. Ini bukan memaksa, enggak, tapi itulah ya arahan dari Undang-Undang Dasar kita. Negara ini wajib melindungi setiap tumpah darah, termaksud Arya. Misteri mautna diplomat Arya Daru ti pengacara keluarganya eta Dwi Librianto Ari Arya di atap gedung Kemenlu samemeh tiwas bisa jadi mas alasan panik sanggeus dituturkeun ku jalma nu teu dipika nyaho. Dina warta kaopat ieu aya warta kecelakaan nyaeta 1 unit truk tiguling di Jalan Ciampea nyaeta di Jalan Raya Ciampea Kabupaten Bogor Jalan Raya Warung Borong. Kecelakaan ieu masih kene diselidik. 1 unit truk diguling di Jalan Raya Ciampea. Truk warna hijau ieu dengan posisi ban sebelah kanan aya di luhur. Korban pejalan kaki terluka berat di kepala jeung leherna. Kecelakaan terjadi di Kampung Sipetir, Jumat 12 September 2025 jam 17.30. Dina warta kalima ieu aya tina pajak anggaran makanan bergizi gratis atau MBG bakal ditarik jika penerapanana teu optimal. Menteri Keuangan Purbaya ngadukung kegiatan atau program-program. Pak, viral di media sosial Pak, Bapak sudah mulai negur-negur programnya Pak Prabowo yang makan bergizi gratis Pak. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya, kan gitu, fair kan? Daripada nganggur duitnya kan saya bayar bunga juga, saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung, seperti perluasan bantuan tadi yang
2 kali 10 kg beras, ini kan bisa diperpanjang. Menkeu Perbaya menjelaskan rencana alokasi program MBG ia semestina ngadorong BGN atau Badan Gizi Nasional nyarap anggaran belanja 3 bulan ke hareup. Justru kita mau bantu MBG biar diserap cepat, cek Purbaya Sabtu 20 September 2025. Sekian di 5 warta anu jadi sorotan publik. Pemirsa, informasi tadi jadi informasi panutup di 5 warta api. Simkuring Arkevalianza Yusriano ngahuturkeun nuhun kasadayana. Wilujeng tepang di warta selanjutnya. Wassalamualaikum.